anu lolong anu keur balang siar neangan sandang pangan anu lolong kebut labu nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu ngadupak pati bengong sasadu menta hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu pada teu terang akhirna jadi ngahiji susubatan dalit pisan kilumpuh terus diakod ku kilolong anu bedas tatapi teu awas ku pitulung naki lumpuh bisa ngider ka mana rejeng lolong mundaik garotong royong nu lumpuh sadrah digandong nu lolong moal ditajong rejeng lolong mundaik garotong royong nu lumpuh sadrah digandong nu lolong moal ditajong